Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun setacan nami abdi galunggarana ti kelas 11 IPA hiji. Abdi di dieu bade ngadugikeun piantara anu temana tentang kabersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sedayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rarencangan sedayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sedayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktu sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sedayana. Urang sedaya kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala rupa panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Mersihan salira atanapi ibak, mersihan kuku nyika tuaos anu rutin. Eta contoh anu disebat hirup anu sehat. Contoh anu sanesna nyaeta micen runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atanapi bersin kedah nutup baham. Saupami sadidinten urang ngajagi kabersihan awak urang, bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabudureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan supados mana urang oge suci sareng bersih. Para hadirin sedayana rupina dicekapkeun sakitu anu dipika hatur ku abdi, kirang langkungna mugi tiasa dihampunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.